Kuda anu ngedul. Zaman baheula aya hiji kuda anu kacida ngedulna. Eta kuda teh dipiara ku jalma beunghar anu ngaranna Abdul. Unggal poe Abdul ka kota mawa kudana keur ngajual barang dagangan anu loba diperlukeun ku urang kota. Kusabab ngerasa hoream kuda indit mawa barang dagangan, kuda ngedul teh boga rencana nipu kadununganana. Dina hiji poe si kuda teh dibawa ka kota ku Abdul rek dagang uyah 2 karung. Eta karung teh terus ditalian dina tonggong kuda. Di tengah jalan si kuda ngedul teh ngagejeburkeun maneh ka walungan. Barang hanjat si kuda ngerasa hampang sabab uyah nu dina tonggongna teh beak kabawa ku cai sarta teu bisa kapulung. Teu bisa kapulung saeutik-eutik acan atuh da puguh ge kakeum ku cai. Atuh si Abdul teh si sodagar teh kacida ambekeunana ka eta kuda. Tapi Abdul teu bisa majar kumaha da uyahna geus ngahiji jeung cai. Isukna si Abdul ka kota deui mawa tarigu 2 karung. Eta karung teh ditalian deui kana kuda. Jiga kamari deui wae kuda teh ngagejeburkeun maneh ka walungan. Atuh puguh we tarigu teh beak kabawa ku palin. Bari jeung ambek Abdul terus balik deui ka imahna teu jadi ngajual barang daganganana. Isukna Abdul neangan akal sangkan kuda nu ngedul teh teu ngalakukeun deui pagawean jiga kamari. Abdul neangan kapas, tuluy di karungan sarta ditalian kana tonggong kuda. Di tengah jalan, jiga kamari deui wae kuda teh ngagejeburkeun maneh ka walungan. Tapi basa manehna hanjat karasa kacida beratna karung nu dieusi ku kapas teh. Manehna ngarasa kaduhu ngalakukeun pamolah model kitu. Sabab manehna kudu terus ka kota mamawa kapas anu sakitu beratna.